Seger. Naon dia? Pemajikan. Angkat atuh. Halo, Mah. Iya, orang di kebon. Jeung Deli. Aya naon di? Walah. Maha tuh. Lah, kok balik? Daguan be, papa pulang. Assalamualaikum. Lur, balik yuk ah. Reka mana atuh Blak? Pan kakareke datang ieu ge can beak atuh. Eta pamajikan. Cenah sabun sirih rapat pelangina lagar-lagana sumur. Nya kan bisa meureun ke balik ti dieu. Sore ge bisa meureun ke balik ti dieu bawana. Puguh ge urang paur. Kumaha lamun eta sumur pongpet. Ke bangga urang kudu ngagali deui euy. Mentak balik ka ieu ayo buru. Moal nepikeun ka pongpet cas Blak moal. Sia teh ngaranna we sabun rapat wangi. Moal nepikeun ka jadi liang sumur ngaleutikan moal. Ampun sia marempag anjing otak eta. Parah anjing. Soak. 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 Ampun. Riut jeung riut urang we. Pusing kami toha. Hayo we nita jeung nita. Kadar masang gas. Entak ngarudetkeun we hayo. Sia mangan guntrang we ampun jeung mitoha. Sia teh wajar atuh mitoha. Minta tulung kami nantuna. Pangmasangkeun gas wae mana-mana pieun ka hitungan ampun. Pan maneh ge osok beureun numpakan anakna sia teh. Cida-cida teuing maneh. Heeh si ari kitu teh nama. Eta majarkeun teh sieun ngabeledug. Jadi nitah wae terus. Heeh meureun. Lamun pasti pasangkeun ku urang ngabeledug manehana mah atoh. Urang tutung teh. Aing ayeuna mah kaharti. Heeh. Ayeuna mah aing rada satuju tah kami toha euy. Alus-alus ge ngabeledug atuh kali-kali seteh cas Blak ngabeledug wae mah ku gas seteh bae da geus tutung ieu atuh kagok nyelor. Aing satuju ayeuna kami tohana, satuju aslina. Dasar CS urang ngajar. Lain milaan ka urang, hayah milaan mitoha. Balik kurang mah. Kebayang ya, secas mah ngabeledug anjir ku gas LPG. Ngeunaheun kieu ieu tempat euy duh. Teu nyangka urang mah euy di lemur urang boga nu kieu euy. Naon ieu teh resort naon ngaranna Blak? Kubang gede ya teh lur. Anu bogana teh bos Apit. Si edel-edel teh geuning. Oh, si Edel? Heeh. Baturan aing sakola atuh si eta mah. Hebat si eta nya. Boga nu kieu ayeuna mah euy. Hareudang heuh. Mantap. Geus ah, poe ayeuna mah urang moal ngonten lah. Arek refreshing. Urang mah menyejukkan otak di resort naon teh? Kubang gede. Kubang gede. Duh. Ngeunaheun kieu nya ieu mah berbaur dengan alam. Geus di dinya tong ngomong. Tong ngomong, soalna moal balik di dinya mun ngomong mah. Ngaruksak suasana. Tapi lur, urang teh boga ganjelan na pikiran teh euy. Butuh solusi, jadi kudu dikedalkeun ieu teh. Ngadenge beja laut Pangandaran teh rek dibedahkeun. Haningan harita urang milu melakan euy. Paus 2 tah. Sajodo. Hiu genep siki. Bawal, kakap merah. Aya 100 mah. Eta we teri setengah on. Pedabeureun setengah kilo. Salam sereh 2000-an. Ulang nama kana eta we lah. Masa kok Please Blak. Kan tadi orang geus ngomong, di dinya mah geus tong ngomong. Ngaruksak suasana nyaho teu. Aing rek niiskeun otak ieu teh. Meh loba inspirasi ajang konten. Ampun. Aing maneh ngakan naon tadi? Ceuk aing ge eureunna ngadar kroto teh teh. Bikin kegacor kitu maneh anjing ngacaprak. Ampun.